Iya, tukangan imah beri nempukan tatangkalan ketebaknya. Aduh. Naon Sumelis ya? Antar gedeng. Naon ke mana? Ke Pak Soleh. Jangan ke Pak Soleh, gak ngajak ribut Pak Soleh. Henteu. Naon atuh maneh? Ieu mah penting pisan. Naon? Menyangkut masa depan kehidupan ya, mah. Aduh. Naon cerita ka aing, bukan hutang Pak Soleh. Henteu. Naon ieu geuning ih. Ya. Macem-macem juga ka maneh. Sok sing tenang. Naon dia naon? Aing teh di depan jemahan. Heeh, naon hubunganna jeung Pak Soleh ya naon? Aing teh ngadekeun ceramah. Heeh. Cek si ustad teh, Heeh. lamun hayang asup surga, Heeh. kudu jadi anak soleh. Terus maksudnya mana yang jadi anak Pak Soleh gitu? Heeh, ampe aing asup surga. Coba Eli, konsepnya lain gitu keren. Aduh, aing geus aing balik lah. Lieur siapa? Nah, si Samad mah otak nanti di mananya? Aing erek asup surga itu jadi anak Pak Soleh kakak kabur aing kira tadi ante. Si Samad mah IQ na masih rendah di bawah aing gitu mah. Iya, motor nu dijual ditawarkan ka aing teh. Iya, bos ya. Mantep euy halus. Wih, udah ngurus kene ya tuh, bos. Bari dieu ka tuh aing enggak Iya, kieu. dia bos ya. Sok tah. Ieu teh. Motor teh Beat nya sabaraha ieu teh? Ah, ada ieu mah urang nawarkeun. Dejek we sakitu. Jejeg teh sabaraha? Lempeng teh juga jalan tol sama 10. Iya mah dah, aduh, ieu mah keneh pisan, bos. tarik teuing bos. Bisa kurang teh Smeli. Kurangan. Oh, atuh kurangan som nya sakitu mahasan 10. Oh, bisa dikurangan. Smeli, Aisyah naon? Piala ban atau sepion dikurangan. Maksud aing teh kurangan harga kehet lain kurangan etana, partna. Teu kumaha sia? Mun eta kusia dikurangan spare partna komo eta mana atuh kumaha moal bisa maju aing Subeli? Yo, Samad. Siamun hayang maju, ibadah sing getol, ngadua ka Gusti. Astagfirullah sia ka ceramah, ieu sia teh jual motor lain ka aing. Pancena hayang maju mah ibadah, sodako, ngadoa. Yo, hirup maneh teh pasti bakal maju berkah, Samad. Ayo kantor polisi belah mana? Deket tadi dinya. Di belah mana? Eta dihareup. Lamun aing ngeunggelan jalma kieu kira-kirana yeun aing di penjara sabaraha bulan ya atau tahun yeun. Ih, sok Majikan maneh, Samad? mana? Subeli. Samad. Naon Subeli? Aing teh ayeuna teh pikiran teh kamana karep gitu aing teh. Aya naon? Aya masalah naon? Kumalayang pemikiran teh sare teu tibra. Punya teuing geuring mana teh Subeli? Cager awak mah. Ieu terus kunaon atuh? Dahar ge teu ngeunah. Aing Astagfirullahaladzim, sakitu ka aing diberi daging kamari kuat ka teu ngeunah. Aya naon mana teh? aing heupan ayeuna teh ku musim pemilu teh geuningan pemilihan naon Ek milih presiden. OSIS Tuh, ya Allah, presiden OSIS sia mah kehet. calon gitu. Jeung calon. Heeh tah. Urang teh pan sok lalar liwat geuningan Heeh. ngariung loba jalma kitu tah. Terus aya naon? Ngeronggongna teh ya Allah teh. Heuh da ieu si Pajar teh da tetangga urangnya. Kayak aya naon maneh nguruskeun si Fajar tetangga pan heuh eta tetangga urang. Heeh. Aya naon? Dah ade goreng ge ku urang ge salaku tetanggana nya. Heeh. Kudu dilindungi, kudu dibantuan gitu tah. Yeuh, ai maneh naon ngalindungi si Fajar? Si Fajar mah gablegeun pamajikan jabaya indung bapana. Heuh pan kieu eta teh dina musim calon teh nu unggal ngariung di si jalan teh cenah. He, serangan Fajar. Lain kitu konsepna Subeli. Aing sok karunya watir ka si Fajar ya Allah. Kumaha teuing nasib engkena gitu. Bareng sa Indonesia serangan Fajar si Fajar hiji teh. Ya bieu. Ngarti teu sia naon nu dimaksud serangan Fajar erek pancoblosan teh ngarti teu? Heuh naon si Fajar teh kumaha? Yeuh, ayeuna mah kieu Subeli geus montong mikiran si Fajar. Si Fajar lagi geus nyaleg ayeuna mah moal aya nu nyerang ayeuna naon sia mah ngobrol we jeung sendal aing tah. Si Fajar nyalon. Heeh.
Aduh, teu beja-beja. Geus sia ngobrol jeung sedang aing indit dieu ngobrol jeung sia mah mata dieu kana hulu tah ngobrol jeung sedang aing. Si Pajar rek nyalem teu beja-beja heuh ka aing. Maneh ge ye pasangan teh geus rasi. Maneh ek nyalem awas kudu beja ka aing. Maneh wakil, maneh ketuanya. Bener, bejaan ke aing heuh.